Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkeun nami abdi Berliana Rizkia di kelas 10 MIPA 2 absen 10. Di dieu abdi rek caritakeun ngadongengkeun wawales kanu teleungeus. Hiji mangsa sakadang puyuh kacida sadiheunana sabab anakna sadua-dua anu karek gumuling teu aya dina sayangna. Padahal can lila diparaban. Sabot indung jeung bapa puyuh kaluar tina sayang rek neangan hakaneun keur anakna. Ari balik anakna geus teu aya. Nu aya teh ngan ukur geutih ucrat-acret. Puyuh curiga ka beurit. Sabab cenah geus lila manehna tunghal tenghol kawas nu keur ngintip. Malah puyuh meunang beja ti cagehar nu tara bohong cenah nya nangeunnan beurit kaluar tina sayang puyuh bari sunggutna pinuh ku getih. Cangehar teu bisa nulungan da si beurit kaburu kabur. Bakat ku ngeuneus harita keneh puyuh jalu jeung bikang indit ka sayang alap-alap. Barang geus panggih derekdek puyuh jalu nyaritakeun kasedihan hatena. Alap-alap nyanggupan mangnawurkeun kasedihanna puyuh. Cenah si beurit rek dicecewet. Ti harita alap-alap sok nyumput dina tangkal teureub. Panonna mah teu weuleuh gular-giler kahandap nempoan sugan beurit tea kaluar tina sayangna. Kungsi sakali mah alap-alap nyamber si monyong. Ngan nu disamber dikat nyumput kana sayangna, handapen tunggul. Ti harita nu diincer ku alap-alap teh teu kaluar deui. Ari beurit sanggeus rumasa boga dosa ngahakan anak puyuh. Bari dirina ngarasa diancam ku alap-alap. Dina hiji peuting kabur. Ngan di parjalanan nyorang wahangan.